ahabuka ijlala wa ma bika qudratun alayya walakin mil'u aini habibuha asika ulaka anjeun ka patri najero ati ngagungkeun kulaka anjeun asliti nasanubari ngan teu bisa kula jujur lewat kata nu ditutur sabab ye awak sakujur bingahna henteu kaukur kur bisa malingkeun hate sadar diri jeung malire abdi mah saukur istri nu henteu gaduh pangarti tapi deras ngahujanan cai so cangar celakan rasa hayang berhubungan tebih tina kenyataan ngaliputan hati kula minuhan daya fikirna mun anjeun apal cintana moal bisa ngabalesna saat cinta menghadiri melukis indah di hati anjeun selalu ku nanti anjeun selalu ku sukai awal tina perkenalan tos karaos perbentenan anjeun beda jeung nulian anjeun menarik perasaan indah jika dilukiskan pertemuan mengesankan sakit jika dilupakan terlalu indah dikenang rasangan sakurna dada tewasa nembong kenana sabab diri mah rumasa taya arti kerdirina lain diri henteu mampu magatkeun ieu belenggu tapi apalah dayaku anjeunna pun teu ngadangu kacatur sosok idaman loba mojang ngadeketan bekili laya perasaan bekarasa nangarootan dipikir asa teu mungkin abdi anu sangat ingin sedeng anjeun sangat dingin lir alif lam jeung tanwin maksud ati meluk gunung teu daya tangan teuasa kahayang jadi merenung anjeunna lila pekana tisaprak waktos ayeuna abdi liren ngarepkeuna cinta anu dipendemna karasana ge percuma ngan anggerna jero dada mung aya nami anjeunna atuh sugan kulilana anjeun bisa ngarasana duh Gusti nu maha asih paparin abdi kakasih nu ku abdi dipiasih sareng anjeunna ge ngasih